Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya. Hung ahung. Bismillah, alhamdulillah. Saya akan berdoa saja untuk para leluhurnya Abu Yaqub Ron Al-Bantani yang ada silsilahnya ke Pajajaran. Dibantu dengan alat musik gongti namanya. Gongti ini adalah terbuat dari bambu ya, bambu kuning. Mangga nu. Gak apa-apa di bawah. Susah. Udah situ aja. Coba. Sampun sampurasun. Amit ampun nun paralun wujudna ka Gusti Nu Maha Suci. Jembarna ka para luhur wae disabudureun abdi. Ka Ibu Agung karama agung, ka Ibu anu temuguran karama anu temunggaran. Teheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang urang gumelar di baweunana. Bismillahirrahmanirrahim. Nu mancar cahyaning Gusti, nu murba, anu wisesa, anu agung, anu mahana, anu kersa, anu karsa, nu ngerasakeun. Bukti tunggul nyamuga, tunggul anu ngarahayu ti Sunan Ambu nyamuga, tangkal anu ngadaraja ti Sunan Rama, turun pulung ka Galuh Agung Galuh Geusan ti Lindung ku Ajining Halimuna, ti Silman ku Handeuleuh, ti Caangan ku Hanjua. Buka ka para pangagung Sumedang Larang, buka kepada pengagung Pajajaran keluarga besar Abu Yaqub Ron Al-Bantani. Di antawisna Sri Baduga Maharaja Raden Pamanarasa Sunan Rohaka dalam ngabehi Wiradicaya, dalam ngabehi Wiradibraja, Raden Demang ngabehi Singadipura, Tumenggung Arya Manggala, Raden ngabehi Surya Joda, Raden Sumawijaya, Raden Sumadipura, Kiai Haji Muhammad Hussein, Raden Uko Sukmawijaya. Karuhun Abu Yaqub Ron Al-Bantani. Al-Fatihah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.